sabarnya. Oh bos, ayo bos balik ke kuartos bos, mau kuya. Ah serius bos, lumayan jamuli sekali jamuli, bias digenep ke rumah tuh bos dengan naon bos. Lain ku artos kesukaan bagian maneh mah ayeuna mah di dieu heula. Ayo maneh, yo sehet, siapa posisi TV lah, kau hayang duit anu dirasa sia teh. Wah mendeulkeun. Sia nu mendeulkeun genyuk. Yo, kalau nyebutan teuing masalah penyakit dan sebubu ieu penyakit mah tambah heuneun. Sia nu penyakitan mah tah kudu dibawa heula ka ditu dirorek ceulisna ku linggis ku aing. Oh, bos, itu aya tukang burut bos. Ieu burut karunya bos. Wah, heula teuing segini. Hampura bos nu mendak ieu ya. Kontong sagala teh ngomongkeun kayak sia mah. Nah, sia teh kakak bohong sewa tuh di mana anjing? Bok sia anjing ah. Ini lokasi di balik layar. Nah, di sini sering pulang merantau katanya di sini. Nah, uangnya disimpan di bawah pot. Nah, di sini rumahnya yang Neng Esti sebagai istri Manggoyo di sini rumah ini. Yo, mamang hoream ka warung euy, pang meulikeun ieu, pang meulikeun rokok jung. El abol sabungkusnya. Ya gak tuh lah. Tapi buruannya, menaya buruna ya. Kop 5.000 jajan jung.